Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng ibu di kelas daring Basa Sunda Laungan Kadua. Sataacan urang kawitan diajar, mangga urang ngadoa heula sasarengan. Ngadoa di kawitan. Rengsek. Sok geura siapkeun alat tulisna, sangkan nalika ibu ngajelaskeun hideap tiasa langsung nyerat naon anu dijelaskeun ku ibu. Nah, di laungan kahiji ibu tos ngajelaskeun aya naon wae materi di kelas 8 semester kahiji. Materi anu kahiji nyaeta ngeunaan biantara. Minggu kamari ku ibu tos dijelaskeun ngeunaan pengertian sareng kumaha carana urang bade nyusun teks biantara. Nah, di laungan kadua ieu ku ibu bade dijelaskeun sawatara hal nu kudu diperhatikeun upama urang bade biantara. Anu kamari mah nalika urang bade nyusun teks biantara, ayeuna mah nalika urang bade biantara. Nah, kahiji sora. Sora teh kudu bedas sangkan kadenge ku balarea nu aya dina eta acara. Sarta kedah bentes sangkan kadenge ku balarea. Nah, tos pastinya nu namina sora teh nomor hiji anu kakuping ku audiensnya pasti kudu bedas teh tarik di dieu sanes tarik gogorowokan tapi tarik anu mantes nya jeung bentes teh a i u e o na udah jelas nya. Kadua aya lentong teh nyaeta lagam. Lentong na teh kudu mernah nalika urang biantara sakumaha ilaharna lentong basa Sunda. Ulah nepi ka kajadian nalika urang biantara basa Sunda tapi ngagunakeun lentongna lentong bahasa Indonesia. Terus pasti bedanya lentong nyarios bahasa Indonesia sareng lentong urang nyarios bahasa Sunda. Ya, kedah dibentenkeun. Anu salajengna nyaeta wirahma. Wirahma teh patali jeung anca gancangna sarta tarik halona sora. Nah, nalika urang biantara teh ulah gancang teuing tapi ulah ngayayai. Jadi sorana kudu diatur, lebah mana kudu tarik jeung lebah mana kudu halon. Salajengna aya nada. Nada teh patali jeung eusi unggal bagian biantara. Nah, upama sedih eusina teh nya eta biantara teh tangtu wae dikedalkeun ge urang teh kudu dibarung ku rasa sedih. Kitu deui upamana lebah pikabungaheun kudu dikedalkeun ku nada anu gumbira. Salajengna nyaeta paroman. Paroman teh disebut oge pasemon anu hartina ekspresi atanapi mimik wajah. Nah, tos pastinya saupamana nuju teks biantarana teh pikasediheun. Nada ge kedah tadi teh sedih oge. Tah dibarengan ku pasemon sareng paroman anu sedih oge gitu. Janten si audiens teh anu ngupingkeun teh tiasa ngaraoskeun naon anu ku urang di tepikeun teh gitu. Salajengna aya pasang peta. Pasang peta teh nyaeta gerakan awak atanapi gestur. Nah, gerakan dina biantara mah henteu kudu dilaleuwihi, maksudna teu kudu kaleleuwihi. Jadi mung saukur biasana tina gerak panangan, misalkan pananganna ka kenca sareng katuhu nunjuk misalkan ka para hadirin anu dipika hormat, pananganna tiasa digerakkeun gitu. Nah, eta cenanya sawatara hal nu kudu diperhatikeun nalika urang bade biantara. Nya benten ya sareng minggon kamari mah anu kedah diperhatikeun nalika urang bade ngadamel teks biantara. Ieu mah nalika urang bade tampil biantara.
ya. Mangga dicatat. Nah, salajengna aya teknik biantara. Teknik biantara teh disebut oge metode biantara, nyaeta cara nepikeun biantara. Bade nu mana? Pilih ku hideup. Hiji aya teknik maca, kadua ekstemporan, katilu memoriter, kaopat impromptu. Nah, teknik maca teh teknik anu paling gampilnya. Nah, sabab urang teh ngan saukur maca anu aya dina teks biantara. Tapi maca di dieu teh teu sapertos urang maca koran. Tapi kedah dibarungku ladika biantara anu tadi ku ibu tos dijelaskeun. Ya. Kadua, teknik ekstemporan. Teknik ekstemporan ieu teh nyatetkeun inti biantara. Jadi nalika urang misalkeun enjing bade tampil biantara di acara Paturai Tineng. Nah, wengina teh urang nyatetkeun inti anu bade ditepikeun. Tapi anu sagembleng nama ku hideup otodidak enjingna gitu. Dijembarkeun, dijelaskeun nalika tos tampil di payun. Nah, kitu nya. Jadi hideup teh nyandak catatan atanapi potretan intina biantara, tapi ngajelaskeun jembar nama ku hideup langsung di panggungna gitu. Salajengna aya teknik memoriter. Memoriter teh nyaeta teknik anu ditalar. Bade biantara ya enjing teh hideup wongina ngadamel teks biantara terus dihafalkeun ditalar. Jadi nalika tampil teh teu maca atanapi teu nyandak teks langsung ditalar. Salajengna teknik impromptu. Impromptu teh nyaeta spontan. Misalna spontan teh hidup di masa depan teh janten bupati amin nya janten bupati nuju kunjungan ke Palabuhan Ratu misalkan. Tah di Palabuhan Ratu teh kaleresan nuju aya acara upacara adat gitu misalnya. Nah, hidup teh kedah nampilkeun asanes nampilkeun kedah biantara di acara eta teh sabab impromptu mah kumaha kabutuhan acara. Nah, kaleresan misalkan nuju aya kunjungan bupati, tah si bupati teh kedah biantara gitu menghargai atanapi menghargai acara didinya gitu tanya. Salajengna aya mamanis basa. Mamanis basa teh tina judul lagi tos mamanis berarti kanggo si biantara teh langkung manis. Manis di dieu sanes manis gulanya tapi kiasan gitulah. Nah, dina naskah biantara kamari nya anu dicatat ku hideup aya ungkara panutup anu sapertos kieu tah. Langkung saur bahe carek, bobo sapanon carang sapakan. Nah, kakacapan sabada kitu teh sok disebut mamanis basa. Sabenerna mah hartina teh kitu-kitu keneh. Menta dihampura bisi aya ucapan anu teu meunah kadengena. Tapi mamanis basa teh mineng oge kapanggih dina khutbah atawa karya sastra. Nah, pamaksudana teh aya anu pikeun ngantepkeun eusi anu ditepikeun, aya oge anu mangrupa pangnyari wungkul sangkan anu ditepikeun teh leuwih antep sarta ngeunah kadengena gitu. Nah, anu sok dipake mamanis basa teh diantarana biasana aya babasan, aya paribasa, purwakanti jeung sisindiran. Ye, di handap ieu di payunnya aya contoh mamanis basa tina babasan. Tiasa di aosnya. Mugia Bapak Mewah Ibu kersa ngahapunten kana kalepatan sareng kaluputan simkuring sapara kanca. Mugia banglas saur babasan tah anu di garis miring ieu nya Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan Caang Bulan 14 tah eta teh anu kaasup babasana. Terus aya paribasa. Nah, hapunten simkuring
sanes bade mapatahan ngojay kameri. Tah kalimah mapatahan ngojay kameri eta kalebet paribasana. Salajengna Purwakanti. Nah, Purwakanti teh nyaeta padeuketna sora nya. Tuh contohna anu di garis miringan ku ibu. Pondok nyogok panjang juga. Nah, aya anu K ok tuh. A K nya. Purwakanti tungtungna. Salajengna aya wawangsalan sareng paparikan. Wawangsalan sareng paparikan teh bagian tina sisindiran. Tuh anu di garis miringannya tutut keong rema sumangga gerak calik. Paparikana saninten buah saninten dibantu kaparapatan. Hapunten abdi hapunten pilih aya kalepatan. Nah gitu cenahnya paparikan teh tina biantara. Nah materi padaran ngeunaan biantara di laungan kedua mung sakitu ya. Saupama aya anu kirang dipikahatos mangga langsung teruskan ke ibu di komen Google Classroom masing-masing atanapi di grup WhatsApp masing-masing. Nah tiasa diaosnya pancen tugasna catet padaran ti ibu dina buku sewang-sewangan tuluy foto kirim ke Google Classroom. Nah anu kedua pilarian teks biantara tiasa searching di Google, tapi langkung saya nama ngadamel catet dina buku sewang-sewangan tuluy foto kirim ke Google Classroom. Jadi tugasna aya duanya kahiji catetan padaran laungan kedua, anu kedua tugasna nyaeta teks biantara. Dua nana di foto dikirim ke Google Classroom bahasa Sunda kelasna. Ya. Sok sing sumangetnya mangga kerjakeun. Paling telat dikempelkeun dinten Jumaah. Tabuh 10 enjing. Ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.